tekadkeun dina hate urang bisa ka surga salamet tina neraka salamet tina siksa kubur lain ku amal urang tapi ku kabageuran Gusti Allah geus mere rasa cinta ka Nabi Muhammad matakan abdi nu aya di dieu bungah Pak berarti ieu jalema rek disalametkeun ku Allah ngandelkeun ibadah urang mah hese matakan Gusti dengekeun Kangjeng Nabi Muhammad paling deket jeung Allah tapi hirupna sederhana innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah أغثني 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 سريعا بعزة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم علمنا من علمك المخزون اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب anu dipihormat para kiai, para kasepuhan, para asatid, ampura tadi sebutan hiji-hiji ngaran, tapi insyaallah kabeh di aku guru kula, mudah-mudahan sing calalager. Aparatur pamarentah, Bapak Lurah, RT, RW jeung reng-renganana, segenap para panitia penyelenggara, mudah-mudahan naon bae anu geus diinfakkeun ku urang, mudah-mudahan hiji jadi kiparat pikeun ngahampura dosa, jadi asbab wasilah urang maot kabeh husnul khotimah. Babarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad.
Hadirin rahimakumullah, lamun nu dipikiran piduiteun bae rek iraha mikiran bekel jeung paeh. Dunia mah diudag-udag ge moal beunang, doang udag-udag kalangkang. Kabeh ge hirup mah eueuh nu ngeunah, ja ieu mah dunia lain surga. Apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Karena putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor, kabeh ge pasangka-sangka. Wih, senang amat eta mah jalma beunghar unggal poe naik mobil, horeng batur mah berobat jalan daek. Wih, senang amat eta mah duitna loba, nanaon bisa dibeli. Bener, tapi can puguh nu dibeli bisa dihakan. Kadang-kadang merek ngakan sate embege cik pamajikan, ulah darah tinggi. Nek ngakan bubur, hi puguh asam urat. Eta bage kadu, ih puguh kencing manis, iya aing iya ulah itu ulah ngakan naon, undur-undur. Mending urang aku balangsak sambal majeng iwung beak bae. Di dunia ini enggak ada orang yang baik-baik saja, semua sedang berjuang melawan takdirnya. Eta kiai hirupna senang, ya jelas senang, uang susahnya aku reject. Enggak ada yang baik-baik saja, hanya pintar menyembunyikan. Paham? Di dia aing al mukarom di mah aing meuli galon. Oh berarti Pak Haji di rumah takut istri? Bukan takut istri, aku tuh sadar diri diciptakan menjadi laki-laki bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Well, ingat Pak, kenapa saya bicara seperti ini? Dengarkan, doakan 2 bulan dehnya. Panitia mengambil sebuah tema meneladani akhlak Nabi, meningkatkan akhlak iman dan takwa kepada Allah. Bi, menang download juga na ieu. Sak dengerin Pak, hampura. Urang berang penting kancolah, loba poho ka Allah. Piraku keur kieu rek poho keneh. Siat keur teu salat bae ge teh eling ka pangeran. Piraku dia keur salat rek poho keneh. Mending ngising dia na helm. Hidup ini butuh kepastian kawan. Wow, ini. Hampura manya, hampura kan ini iya ngomongin cang lain ngabentak lain. Bisi teka denge, pan ini macelina sombong. Kamarega ini kaimah aing curhat dong Ji, iya makolot. Ada apa makolot Ji? Aing macena nasib ku goreng-goreng teuing, boga salaki hiji ge leungit ka bawa kareta. Eta huntu ka mana beak nu hareup? Ih, puguh ka teunggar beko. Haju aya naon ieu rek menta cai ka Haji sugan aya barokana huntu jaradi deui. Daripada ganeng geura-geura balik berek waing cai sakwa ditiup di jambean baliknya inum samingguan leng bae balik di jalan nini ki ih poho cai ti aing pake cebok atuh huntu jaradi dihandap. Ayo Pak, ingat kawan, ingat, silahkan sesukamu, silahkan semaumu, tapi ingat tanggal mati tidak ada di kalender kawan. Lain keprok mikir tolol. Ingat bos, kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi yang pakai hati. Peka atuh. Kan jalma di dunia neangan senang kan? Eta lamun datang ka kiai atawa jarah ka karamat ngomongna hayang hirup senang. Oh, nu ngomong hayang paeh senang. Dah hirup mah kajenteng senangnya tidak ada yang abadi. Gak usah lihat nikmat yang lain, nikmati saja yang punya dirimu sendiri. Paham? Batur cena ngakan takokak, urang ngakan seblak, salua keluarnya mah koneng. Batur rendang, urang ngakan pedak koneng. Batur mah hamburger, aing mah belum dangder koneng. Hanya satu yang utuh ngakan genjer. Asup hejo keluar hejo. Di dunia ini nggak ada yang abadi kawan. Hampura. Iya mah lain hidung, kurang caang. Sakieu mah sedang bunya. Sedang. Tuh Magicom kabawat tuh. Naon bo aing nyaho tadi ge matana ka mana? Aing kita di barang turun ka dieu bae ka dieu ye.
Ampurabunya abdi mah ngomongna kasar. Tapi hatena mah pingki. Tapi ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Kang, dengerin. Abdi iya keur ngagiring. Digiring ku aing yeuh supaya ingat tujuan utama hirup urang naon. Sok. Kabayang tuh keur senang-senang urang menikmati kehidupan tanpa ibadah, tanpa sholat, kelekep paeh. Mobil karak lunas imah karak angges nu senang pamajikan sia. Kadang-kadang pamajikan ge dikawin ku babaturan nyelak dia kana hulu angen. Kita serang sekarang rame-rame. Urang kabeh ayeuna babarengan, kumpul di dia ramean. Paeh mah sorangan-sorangan, Bos. Kadenge teu ngabejaan. Sia rek teh aing mah ikhlas. Syarat mati tidak harus tua, usia itu hanya angka. Kok kiai ongko muludan ngomongnya paeh. Ya iyalah. Muludan itu hanya jangan dijadikan rutinitas tahunan, jangan hanya dijadikan seremonial tahunan, tapi harus ada yang kita bawa menuju perubahan. Kalau bukan kita siapa lagi, Bos? Hidup ini tentang amal kita, bukan tentang amal orang lain. Kamu gak pernah ditanya sama malaikat tentang amal orang lain. Ditanya na amal orang, kabehan ge. Jalma mah teu di kasaran mah hese. Kadang-kadang di leulesan ngalunjak. Di bageran ngahutang, bayar bante, jengkel. Ganeng dak, aing keur para rusing yo. Terus tilu poe aing gerak balik tadi, mana usum hujan di lembur aing mah. Pamajikan men lieur. Ayo Pak, ayo. Maulid ini jangan hanya dijadikan rutinitas tahunan. Kudu aya perubahan. Pan keur kieu mah aing lewat ka masjid ge hese heureun rame. Tapi jajal bernyama subuh atuh eta bae beungeut pemain lama. Nek kitu bae. Rek kitu bae. Coba abdi yakin teu? Ieu yakin teu dina hatena bakal maot urang. Tanggalna geus beureung nyaho. Atuh lamun tanggalna nyaho mah ngagali kuburan sorangan tolol. Ieu lamun urang isuk paeh, geus siap bekelna. Berarti paeh nekat kan? Allahu Akbar. Tuh. Meneladani akhlak Nabi untuk meningkatkan akhlak iman dan takwa kepada Allah. Kayaknya can nyambung jeung judul cara ieu. Cara mah kudu nyambung jeung judul. Manusia nyeun ieu 25.000 dia per meter. Untung eueuh foto aingan ieu. Mun aya foto aingan sok sedih karena pakai kurung kotok ya ieu. Allahu Akbar. Ibu doakeun ya abdi sing sehatnya. Urang mudah-mudahan calager sabar dan nikmat iman jeung Islam, menta nikmat sehat ka Allah. Aya awak keur cager makan ngadahar daging ge geunah bae. Tapi lamun awak keur geuring mah ngadahar pai ge pait. Sok, dengerin. Pak. Saya itu orangnya paling kritis. Aing lain jelema bener. Tapi kita harus objektif dong. Jangan mentang-mentang kita punya teman, punya saudara, salah dibenarkan nggak bisa, Bos. Hidup itu kepastian, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kalau nggak sayang jujur, nggak usah gantung orang dengan harapan. Kami juga sama, laki-laki punya mata, punya hati. Laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Dengerin Pak, dengerin. Geus puguh urang ibadah belang betong, nu kaduana, kadang-kadang punten. Ibadah eta dikait-kaitkeun jeung angeusi beuteung, sedih. Kan sok aya jalma nu ngomong kieu. Ya Allah, mesti gimana lagi sih? Sedekah iya. Berjamaah rajin, santunan yatim iya, tahajud osok. Kunaon hirup kieu bae. Terus nek hitung-hitungan sia jeung pangeran lain
Datang ke mana sih tahajudna jureng? Ih, mulai main kasar ih. Mohon maaf Pak, ceramah itu nggak perlu menguntai kata. Yang penting habis ceramah dapat chemistry-nya. Ai ceramah pemain mah tara loba dalil, Bos. Yang penting ke hatiku polo agar kita tidak polongo begitu. Polongo itu hitut dibekep diambean. Ada sebagian orang yang mengatakan, ya Allah, saya baca waqiah tiap pagi sore, tilu balik, berjamaah rajin, salawat teureun-eureun, kunaon susah bae, kunaon balangsak bae, tanpa kamu sadari, kamu sudah melecehkan Tuhan. Tanpa kamu sadari, kamu sudah mengkhianati Tuhan, kawan. Tanpa kamu sadari, kamu sudah bikin malu di hadapan Tuhan. Seakan-akan Tuhan berlaku tidak adil terhadap kalian. Mikir! Sedih Pak. Komo aya nu ngomong kieu. Ya Allah, ku barokahna sholawat, aing hayang sugih. Sakit loh Bu. Teu nanaon, eta mah urusan sia. Teu nanaon, bagus bae, bagus. Pira ke urang tiba heula eueuh peningkatan. Ka dieu mah jalma-jalma, be, yakin ieu mah jalma sarolehah. Insyaallah lah ieu mah yakin wae ieu mah insyaallah kabeh calon-calon ahli kubur. Ikan hiu warnanya abu-abu. I love you, Bu. Makolot. Geus kariput make wadak doang dodol supaan. Sing sehatnya bunya. Makanya mudah-mudahan salakina sing bager, jarang nitah loba mere. Apa gunanya kamu punya suami tampan mapan tapi nggak bisa ngehargain perasaan? Karena rumah tangga itu bukan tentang lamanya, tapi tentang nyamannya. Apa gunanya kamu rumah tangga berlama-lama kalau hanya bikin hati kamu terluka? Ya, dengekeun. Kan ieu cacahana ibadah ka Allah, bener? Makana ku abdi rek dikaitkeun dalam lalakon muludan kumaha carana supaya ngabentur kana tema kitu. Pan kudu nyambung jeung judul, Bah. Pan film ge kudu akur jeung judul. Film dono seserian. Ieu mah film mah Advent bangun melawan Berry Prima. Dak adu gelut, adu golok getihan. Aya judul Cangcut Berdarah kumaha tadina. Ih, kunaon eta? Allahu Akbar. Be, ibu-ibunya rek hadir kiai madang dan bebeakan. Nek kondangan, nek ka pasar dangdang doang ratu. Nek molor jeung salaki malam Jumat doang hantu. Ieu pan milihan bajuna ge ti asar keneh ieu. Halis kurang panjang, make patlot tambahan, haju kakesangan, tinggal sapotong be halis. Kang, dengerin. Kamu baca sholawat minta rezeki silahkan. Tapi coba, urang teh kudu aya peningkatan. Urang teh lain budak leutik. Nya budak leutik. Mun hayang es dibelikeun seuri, mun hayang es teu dibelikeun mewek. Rek kitu bae, rek disebut budak leutik. Kita ini bukan anak kecil lagi, Paman. Kita sudah puluhan. Iya, aing mah bener ngomong saja ih. Eta sia nek teu tarima mangga atuh hewa los aing mah henteu tadi nage. Moal keber gerek balik ieu nu penting balik mah cair. Sok dengerin Pak. Lamun urang ngomong kieu, ya Allah abdi maca sholawat, berkahna sholawat abdi hayang sugih, hayang loba duit. Eta mah omongan budak leutik. Coba ge boga kaisin ge punya rasa malu dong. Ampura Pak, waing ditaekeun levelna saeutik. Urang teh geus karolot. Ieu geus sarepuh, geus teu layak hirup. Ampura banyak. Aing ngomong asal calangap bae. Kita ini sudah level 6, tereh game. Dalah huluna geus putih doang soun. Kita minta kaya, minta sugih, harta berlimpah, tawasul dengan sholawat ke Nabi Muhammad. Kalau kita pakai perasaan yang dalam, malu. Hayang sugih maca sholawat ke Nabi Muhammad. Emang ente pikir Nabi Muhammad hirupna glamor? Perlente, gaya-gayaan. Coba ge, punten. Yuk, sekilas. Coba ka Mekah ge ulin, biar kayak olang-olang. Kang, mohon maaf ya. Di Mekah,
Kita kalau main ke museum bersejarah, itu ada replika sampel daripada rumah Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ya Allah Pak, sedih. Nempo replika sampel imah Nabi Muhammad, kamu pikir beton? Imah lagi letik. Ya Allah. Ibalah teka bayang be. Isin Bu, isin. Isin lagi make sin gede. Isin. Pak, imah letik, eta lamun imah urang sagede kitu punten. Jigana lamun hitut di dapur kaambe ka ruang tamu jigana. Tanahnya bukan karpet merah, tanah merah lantainya. Coba di dia. Balangsak-balangsakna urang dia, misal can boga imah masih kena ngontrak. Enggak ada anu lantainya tanah merah, enggak ada kan? Enggak ada kan? Kajen teuing teu kabeli keramik granit dilebat make semen. Nabi Muhammad bos, jenderalnya jenderal, doanya paling mustajab, paling dekat dengan Allah. Mau apa aja Allah turutin, yang megang kunci surga. Kita nggak bisa masuk surga tanpa Nabi Muhammad. Kita nggak bisa selamat dari neraka tanpa melewati Nabi Muhammad. Seorang ahli thariqah tidak akan berwusul ruhnya kepada Allah tanpa melewati Nabi Muhammad. Ya Allah, imahna leutik, lantaina tanah merah, Gusti teka bayang. Allahu Akbar. Orang jadi ustad, padahal mah ustad nagalah, ustad setengah badan. Imah bagus, lantai granit, ngeluh bae, ngeluh Gusti. Kopi tabur, rokok beak, asbak nangku blieur. Hei, jangan mengeluh tidak akan merubah keadaan. Mengeluh hanya akan membuat hati kamu tertekan. Jangan mengeluh. Karasa ku abdi Bu, abdi gelintuh ge ayeuna. Baheula mah aing anyar rumah tangga gede kahulu dong hileung cengkeh. Lah ngaranna jadi ustad dia, teu jelas. Aing 3 tahun jadi pilot nyempil di nu kolot. Tatangga hajat aing nawarkeun diri yang dipakai ceramah, teu dipake mana keur butuh bedul doang lah. Ngahikmat sapeting wirid eureun subuh aya nu uluk salam geus hareun bae sugan teh tamu rek mere duit horeng tukang paket COD bayareun setan cik aing. Katakan aing mah sok dipikiran aya mun aya tamu sok teruk dipaelu. Kamari ge aya tamu ti Jakarta Pak Haji kumaha ieu dagang nombokan bae boro-boro untung modal lagi ngalelep sugan aing mah anu ngajailan horeng salah ngembalian. Aju kamari mah urang Bogor Pak Haji kumaha nya ieu warung supaya rame beuleum warungna. Ulah ngeluh. Pak, Bu, jangan pernah bandingkan suamimu dengan suami yang lain. Karena walaupun kita hidup di bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Satu-satunya laki-laki yang tak pernah punya pertalian darah dengan kalian. Tapi dia mati-matian mengorbankan nyawa. Agar kalian bahagia, bisa makan, bisa jajan. Suami kamu. Lamun salaki datang, ulah sok tanyakeun duit. Tanya, kakak hirup. Kami juga sama punya perasaan Bu. Ibu nggak pernah tahu kan? Suami di jalan kehujanan, betus ban, kelaparan, nyaon teu? Tah dengekan. Tuh salaki sia curhat toh. Dolo awakna kudu bae ngabatin, menghambat pertumbuhan. Kadenge. Takbir. Oh, mantap. Bu. Dengerin, rizki ibu aya di salaki. Doakeun. Setoran hayang gede doakeun. Lamun misal salaki di lembur teh mah ka sawah, ibu salat duha di imah, kenu kaluarna belut. Ibu harus untung bisa sama suami di rumah, enggak LDR-an. LDR itu sakit kawan. Jika rindu hanya sebuah kata, kenapa sakitnya begitu terasa? Ingat bos, ada luka yang tak berdarah. Makanya dengerin. Jangan abaikan, jangan sepelekan istrimu, jangan sepelekan pasanganmu. Bahagiakan dia dengan perhatianmu. Dengekan.
mumpung pamajikan keur aya, bahagiakan dia. Jika orang yang kamu cinta sudah tak lagi menghargaimu, bahagiakan dia dengan kepergianmu. Dekap dia dengan kasih sayang. Kalau kamu tidak mau merasakan sakitnya penyesalan dengan ketiadaannya. Oh, awe goreng, aya ge awe nu kurang modal, modalin dong. Ibu sok dibelikan wedak. Tara, oh paingan genok. Oh, pamajikan anu goreng, aya ge pamajikan nu kurang modal. Cik sia goreng ya, cik mantan kabogona mah kutunggu jandamu. Iya mah dipenta duit ku pamajikan mah, oh bae, ai nyawer bidunya mah, biduan mah, weuh. Woi, nu di luar mah geulis ge ti peuting ditempona ku sia. Tempona hudang hees, cileuh ta nongtot. Ulah ngomong pamajikan aing mah cenah kurang goyangan, ganti sebelekeuna make kaya apa, Bos. Kayak pada tikungan ngagibrig. Sok jara rengkel aing mah eta. Ai ka pamajikan sesentak bae, ai ka bikang di jalan, beuh. Wik wiu. Tewak dak tewak. Pamajikan sia ge bisa dikitukeun. Ieu mah nepo bikang make rok mini, bumut berem, kieu wae. Belikeun pamajikan sia. Tonton di kamar kieu. Daripada maksiat bae, bener teu, Bu? Istri juga bisa menuruti apa maumu. Tapi berikan jalan terbaik buat dia. Agar mereka tidak si malakama. Dilema bagi istri itu, Bos. Betul? Makanya ulah sok laga. Ieu masalah seboga duit be. Uncraan cek neangan rambut pirang. Ulah sok neangan leuwih bisi leweh. Bisi mincen mangkok menang batok. Geus ditinggalkeun mah mewek. Mewek. Karena yang menyakitkan bukan perpisahan tapi kehilangan. Bukan perpisahan yang menyakiti tapi terlalu banyak kenangan yang mengiris hati. Ditinggalkeun mah mewek, mewek. Makanya jangan salahkan kopi kalau dia menjadi dingin karena sebelumnya dia pernah hangat namun sayang kamu abaikan. Betul? Sok, dengekeun. Kangjeng Nabi itu tidak glamor hidupnya. Sok, abdi rek nanya. Geus ngarasakeun can kelezatan iman. Pan ditanya repeh bae. Bu, geus ngarasakeun can kelezatan iman. Hampurannya, dulur. Abdi ngomong kieu lain ku ngarasa geus bener. Ja aing ge can bener. Lamun aing geus bener mah moal tengah peuting neangan kejo ka dieu. Ulah katipu ku dangdan. Ja aing ge make jubah ge keur usaha doang. Can pernah di imah aing ngalabuah make jubah. Naon Batman? Kamu pikir pakai jubah enak, gerah tahu? Atuh deula aing teh jelas kieu. Ngorakena make jubah cangengan doang toren bae. Jangan tertipu dengan penampilan. Gudang garem geus cenah rokok lain uyah wa. Nuki mah babari, Bos. Beungeut doang ieu beungeut nu salah ya. Tolol sia. Ripuh. Makana hampura Pak, abdi mah tiap ceramah pasti pakai jubah. Lain teu hayang aing make koko make samping. Pernah aing make koko make samping. Ceramah ka Sindang sono, pajah nu ngariung pan goblok. Wah aing penceramah na pajah nu ngariung, hampura cenah beungeutna beda. Ih, goblok. Padahal malah beungeut ieu teh nya. Ih, bating torek. Sok, dengerin. Mudah-mudahan orang diberi kelezatan iman. Kan kiai harus bisa memberikan solusi, betul? Meneladani, meningkatkan akhlak iman dan takwa. Manan kiai ge urang dia omeaneun. Nu mantak ngomong mengajak meningkatkan, ieu berarti can ningkat-ningkat. Cenah berjamaah subuh ramean, horeng nu lobaan tihang. Sok, dengerin. Lamun jalma can dibere kelezatan iman, tandana ye. Karena sholat males, hulak, ogah. Urang di sip malam ku pabrik mah hadir bae. Sip malam jam 2, usum hujan ke di mantelan datang. Di sip malam ku Allah mah tahajud jauh hudang. Aya nu hudang ge ki beres ki ka kamar ngihan pamajikan.
Ini tentang kita, men. Jangan tersinggung. Kamu tersinggung? Sorry, bukan status aku yang berlebihan, hati kamu saja yang terlalu baperan. Panasnya, capeknya. Sok, naikin lah, naikin. Hampura, Pak. Jadi bagi penceramah itu serba salah, Pak. Lamun abdi langsung ngaji bae lempeng. Nu kararieu mah baralik. Kiaina teu lucu. Sasi panitiana kiaina doyok. Hajupan urang seserian bae, kan urang lain topeng. Makanya saya menggunakan metode seperti ini. Bagaimana caranya orang itu yang hadir diam agar pesan tersampaikan. Betul? Paham? Kan aja ceramahna banyak umur ge tetap kudu ada pesan yang disampaikan. Paham? Makanya punten, jadi kiai itu hanya harus bisa memahami, jangan hanya bisa menghakimi. Kan aya jalma anu sentimen. Buludan ngalucu bae. Hello. Gitu tah. Lamun ngomong dibarengi ku iri hati, ku kebencian gitu. Orang itu kalau ilmunya mumpuni dia akan bijaksana, paham? Ya, doang aing digorowokan ku penghadir. Aing mah moal marah. Sabodo teuing siang geus kebal aing mah. Geus biasa carekan pamajikan. Lamun penghadir ngagorowokan kiai, itu bukan tidak punya etika, tapi itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap ulama. Iya mau kiai digorowokan, ngadu ngaji, tolol, tak jelas. Makanya orang masanten puluhan tahun lain hayang disebut kiai, tapi supaya orang bisa nyabaran dengan ikhlas ngaharepan jalma-jalma nurek dibawa ka Gusti Allah. Padieu teh urang daur ulang sampah. Kiai itu punya tugas li utami makarimal akhlak, untuk mendaur ulang sampah, bukan untuk membakar sampah. Boro-boro jalma awam kiai lagi piomongin. Lamun aya kiai ngerasa dilunjak ke masyarakat, nu salah lain masyarakat. Kiai nu gede teuing hargaan awak sorangan. Belajar ti tukang gapleh, bos. Kiu-kiu. Udah yang bisa ngomong kieu, pan aing urut jelema teu bener. Tapi hidup itu berproses, kawan. Paham? Bahkan nasi yang kamu makan hari ini bukan padi yang ditanam kemarin. Kita itu harus berubah, bos. Orang jahat masih punya masa depan, orang baik pun punya masa lalu, bos. Jangan gitu ujung-ujung langsung sedekio. Pirak waing, boboiboy, celok. Atuh lamun aing ngajuru langsung sedekio, atuh bobogan maing longsor tolol. Pan meureun nu gede ge leutik heula, leutik ke dicabakan mah ngagedean. Ih, otakna otak sempak sih. Nyai nyekan. Bating. Lamun kiai suing riweuhnya. Kiai suing datang ke putingan ditanya ku panitia, "Kenapa malam amat?" Cikeuna makek. Apa pakai makek? Orang macet, setan. Macet di mana? Kesini mah enggak macet. Cikeuna Orang mobil aing kalangan toronton nabrak bebek cenah. Ulah-ulah kiai swing, RW swing, kapilih deui jadi RW sambutan. Cik RW, mak. Emo ngeunih. Atni RW nih. Atni rek nanya ka imu-imu, "Rina abana ewean ku Atni." Tuh parahnya sih ama. Tolol. Cenah ge bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah abdi kapilih jadi RW deui. Makana rek nanya ka ibu-ibu, ridho henteu di RW-an ku abdi. Ih, seuri naon sih? Dengerin bos. Hayu. Abdi ngajak ka awak abdi pribadi, umumna kanu hadir di dieu, yuk. Lepaskeun urusan dunia tina hate. Cangkeul ngudag-udag dunia mah. Nu ngudag-udag akhirat mah can pernah ngadenge stresnya. Pernah teh aya jelema ngudag-udag akhirat edan. Tapi nu ngudag-udag dunia mah loba nu edan kan. Dunia beunang henteu capek mah heueuh. Aya duit loba ditipu. Aya duit loba dihutang kumito harek nagihna kerok jaya anakna borahna diurang. Dunia mah kos kitu. Makana hayu, yuk sok menta kelezatan dunia nya kula didoakeun ieu. Makanya orang hirup mah kudu rendah hati. Ilmu mati mana baik kira-kira manfaat ma'ala.
tingali tukang gapleh, tukang main, tukang remi, tukang kerambol, eleh main, eta kuat mararehong ieu nage. Dikitu-kitu ditolol-tolol, goblok, tolol, goblok, seuri bae. Kenapa dia tidak marah? Karena dalam hatinya tidak merasa dia sebagai siapa-siapa. Coba saya jajal kaing dikitu-kitu, gerakan dia jajal. Mun teu dihibarkeun dia ku aing ka luhur empang. Berarti muliaan keneh tukang gapleh jeung kiai. Dengekeun. Hirup mah ulah ngarasa leuwih gede daripada batur. Hirup mah kajen teuing urang pinter kudu bisa ngahargaan ka nu bodoh. Jangan nu pinter ge butuh ka nu bodoh. Coba lamun eueuh nu bodoh, kiai magahan jurig. Betul? Haju nu bodoh ge kajen terang-teramean, butuh ka nu pinter. Ieu loba nu hadir, kiaina eueuh saneuk ceramah, RT. Kajen teuing loba nu bodoh, butuh ka kiai, butuh ka ustad. Kajen teuing jalma loba, aya eueuh nu ngarti mah rek kumaha sia. Mun kolot paeh, rek kumaha sia mandiana rek disetim. Nu pinter butuh ka nu bodoh butuh ka nu pinter. Dua-duanya saling membutuhkan sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Enggak bisa dipisahkan, Bos. Aku butuh kamu pun butuh aku, kita saling membutuhkan. Ada pria, ada wanita. Kenapa Allah bikin beda? Karena untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mencaci. Kunaon lalaki kudu kawin jeung awewe? Karena lalaki boga daging leuwih, awewe boga daging kurang. Naon sih seserian bae? Aing ge lieur. Ayo dulur baraya. Dayakeun Pak. Jalma nu hadir di dieu berarti hakikatna rek di husnul khotimahkeun ku Allah. Di dalam kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, "Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada walakin idza arada ayyuwasilaka ilaihi ghata wasbaka biwasbihi wa na'taka bina'tihi fawasalaka ilaihi bima minhu la bima minka." Arti teu Bu? Moala bahasa Arab. Di urang pecige di Arab mah waddahulu, di urang ngisang di Arab mah alla antaina, babun panto jidarun tembok dorot-dotun motor butut. Mang dengerin ieu urang ngaji saeutik-saeutik sukan aya tapakannya didoakeun ku abdi kabehan, mudah-mudahan urang kabeh husnul khotimah. Sing hade tugas urang mah nyadarkeun jalema, lain ngagogoreng jalema. Dakwah itu tanpa mencaci, tanpa menyakiti. Itu dakwah. Hati hanya akan bisa disentuh dengan hati. Ini soal perasaan. Kajen teuing aya jalema can daek salat, can daek ngaji. Tong hewa ka jelemana, cukup hewa kana kalakuana. Jan utara salat gak manfaatan. Mana manfaat utara salat? Lamun di dieu aya nu paeh. Saha sok ngagali kuburan bari huhujanan, letak ka sirah-sirah. Nu tara salat kiai mah jeung santri babagi amplop di masjid. Betul? Kurang aya bisa ngomong kieu, aya urut jelema teh bener. Semua juga berproses, mending kene urut bajingan daripada urut ajengan, Bos. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Mending kene bu gondrong daek ngaji daripada nu botak tukang adu kotok. Ingat, Bos, kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Semua ada saatnya. Roda itu berputar, kawan. Mudah-mudahan ieu urang kabeh nu aya di dieu kabeh sing jadi ahli ibadah kabeh. Sing jadi ahli Allah kabeh. Ulah ngomong, sia mah tilok salat, sia mah tilok Jumat, eta mah urusan internal mahena jeung pangeran. Naon urusan jeung sia? Urusan sia mah kabatur. Kudu hade sungut, kudu hade sangka, ulah buruk sang. Kan urang diajarkeun ulah suudzon, ulah goreng sangka. Bahkan seorang anggota polisi ketika menangkap seorang buronan ada barang buktinya tidak boleh mengatakan kamu bersalah, harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, Bos. Ini ada regulasi hukumnya, kawan. Pak, jujurnya teuing tenanya ge aing pernah kalengitan jet pam. Oh dia mah aing kalengitan seserian tolol. Eta aing poho aing ngadoa, ya Allah dasar jetpam menang mere dipaling deui. Gusti balikeun eta jetpam kumaha bae mulus beuteung ta jeleman.
Aing beres ngadoa, aing ngalamun, astagfirullah, aing make jubah, make udeng, ngomong goreng amat. Saminggu eta jet pam datang. Terus abdi kanu guru, maksudnya mah hotspot. Nek minta tulung hayang dipang bantuankeun ngadoa. Cikula bah, bantuan ge ngadoa. Kunaon? Jet pam. Kunaon jet pam? Aya nu maling. Di mana? Di imah lah. Iraha kamari. Maksudnya doakeun supaya nu malingna baruh tak kumaha supaya datang. Kalah nanya ka aing. Jet pamna nu saha? Atuh nu abdi. Ai kunaon kumatur dipaling? Atuh butuhan meureun bah. Siakan dipaling karena boga jet pam. Batur maling karena teu boga. Kuduna sia nuhun kanu maling teu kudu nganterkeun. Aing kok kieu amat. Cik guru abdi kieu pan sia kiai, sia nu nyaho kana dalil innamas shadaqatu lil fuqara, nu boga kudu mere kanu teu boga. Sia boga jet pam, kuduna mere ka batur kanu teu boga. Eta dicokot heula, nun teu kudu nganterkeun. Ih. Lieu. Tuh, ai jalma hatena bersih mah tilok ngagoreng batur, geus jelas salah, betul? Tapi pan aing teh eleh ngomong, cik aing kieu bah, abdi mah lain nyeri di paling jet pamna, jet pam malah kage balik ti karet ge kabeuli deui ieu. Ieu nu nyeri hatena eta bah, nyokot jet pamna teu bebeja heula. Kalah ngomong kieu ka abdi, justru leuwih berakhlak keneh nu maling jet pam daripada sia. Maksud abah kumaha? Nyaho nu boga jet pamna sia keur molor, lamun bebeja pan ngaganggu ngahudangkeun. Makanya dicokot anca-anca, ente bebeja berarti berakhlak. Tuh, jalma nu bersih hatena mah kos kitu. Sanajan batur jelas salah, tilok digogor. Pan urang mah bisa ngagogoreng batur bae. Mamarahan, bau tai pugu dia ngising pohong ngisang. Neka kota nginjem helm kata tangga dipake sereg mamarahan helm goblok leutik teuing hulu siana nu gede teuing. Makanya yuk kita praktekkan akhlak ini dalam kehidupan berumah tangga. Jangan nyari kambing hitam, jangan nyari kesalahan. Semua orang salah, nggak ada yang sempurna. Nu sampurna mah rokok. Jadi lamun pamajikan ngeceprek ulah marah, ulah geura nyebut sia teu boga akhlak. Eta teh tandana hawa capek. Makanya laki-laki itu harus ngerti psikologis wanita. Wanita itu satu, selalu ingin disayang, selalu ingin dimanja. Salah ge kudu bener bae. Selalu ingin dimengerti, padahal dia nggak pernah mau ngerti. Aing ge lamun pamajikan ngajak pasea, hayang geura beres, cukup katakan satu kata, maha benar mamah dengan segala ucapannya. Matakan lamun pamajikan ngajak pasea ngamuk, ulah di layanan, mundur. Yang mundur tidak berarti kalah. Agustusan tarik tamang, nu menang nu mundur. Bener tuh bu? Pak Haji sok pasea, atuh pasea tolol jadi lain robot. Kan rumah tangga mah kudu aya pasean bae, sebab pasea rumah tangga mah rukun sono bos. Jajal ge, siap pasea gede jeung pamajikan. Menang sabulan damai deui, beda teh pamajikan dipakeun ge pelem. Oh. Kiu kiu. Lau annaka, dengerin. Lau annaka la tasilu. Doakeun abdi sing sehatnya. Rumah tangga mah hampir 20 tahun ya can boga anak, tarak pamajikan doang anakan 5. Atau enggak ka mana jalan mana ngajuruna sia. Pukul doang tuyul abdi mah bu. Berang ceramah, puting ceramah diliarkeun bae. Aya balik setor doang. Diliarkeun deui. Tapi geus reuneuh deui bae doang nama eta. Aing ge aneh piraku reuneuh ku cau. Kan kieu mah pinter lamun berang teu kaburu puting teu kaburu icuk-icuk. Kadang mah ya cole-cole. Icuk-icuknya bu. Sok naikeun. Lau annaka. Lamun seandainya jalema hayang asup ka surga, hayang salamet ti neraka, syaratna ketat.
ulah pernah ninggalkeun salat ti umur baleg sampai paeh, ulah pernah maksiat ti umur baleg sampai paeh, lam tasil ilaihi abadan, asana moal aya nu bisaeun nya. Moalnya lah ngomongkeun tu aing ge di dieu mah beuh kiai disebutna. Mari kita sambut ceramah yang akan disampaikan oleh al-alim al-allamah al-marhum makana kunaon aing ceramah teh pakai sorban isin aing mah lain kiai ieu mah nu kasurupan bae mah neangan kiai kondang meureun mahal aya kiai kandang murah tewak bae geus tadi ke panitia geus ngebelan bae turun-turun di mana kena kaji di jalan mana teu nyaho tolol ka haji datangnya atuh datang mah jangan butuh kajenteng kiai kondang nu kondang mah ngarokok ge hayang wa iya teu jelas aing mah blak-blakan bae mending kieu hirup pas ayana ulah sebut salindung ulah doang dia cacahan mah bisnis miliar-miliar aing ngarokok ilu tolol hese sih banget download isok aya teh jelema cacahan mah miliar bae bisnis aing ngarokok ilu yakinnya lamun jalema ka surga ngandalkeun ibadah manehna misal syaratna ketat dimulai baleg sampai maot ulah pernah ninggal salat ulah pernah maksiat asana moal anu bisaeun nya moalnya lah bah urang ge sero bae kaberangan mah kaberangan duha make kunut ngebul ulah-ulah jalma awam santri bae ge sero bae tanya ka santri santri aing bae ge dihudangkeun hararese menjing urang we santri udang dia salat subuh goblok udang atuh kalaruan jasieun ka aing urang mah ti heula kamu salat ieu santri bae penasaran diintip ku aing santri na kaca orang santri aing keur ngintip aing na kaca ripuhnya ripuh teu kacara ngadenge tihtir ti masjid aya nu paeh beuh jelat-jelot santri aing sero bae mun aya ambulan lewat ngiung-ngiung beuh laju ngahutang rokok bae lah tong ngarege santri duit teu gablek kiriman eueuh datang tatangga eueuh nu paeh puyeng ih pan aya nu paeh mah lumayan bae pemasukan lamun jalma diperkirakeun hayang ka surga hayang salamet di neraka syaratna ketat ulah pernah maksiat ulah pernah ninggalkeun salat ti baleg sampai paeh moal anu bisaeun nya walakin ya kabar baik pikeun urang walakin idza arada ayyuwasilaka ilaihi goto wasfaka biwasfihi wa nataka binatihi tapi lamun Allah geus milih berkehendak nakdirkeun rek nyalametkeun eta jalema supaya ka surga supaya salamet di neraka goto wasfaka biwasfihi tandana diganti mestina ku Allah dibere sifat tina sifat Allah mana sifat Allah mencintai kangjeng Nabi Muhammad tanda Allah mencintai Nabi Muhammad dina Quran Allah ngagerakeun alam semesta supaya mata sholawat ka Nabi mu innallaha wa malaikatahu yusholluna alan ya ayyuhalladzina amanu shollu berarti Allah cinta ka Nabi Muhammad makana lamun Allah rek nyalametkeun jalema supaya asup kana surga supaya jauh ti neraka maka ku Allah eta jalema dina hatena bakal dibere rasa cinta ka Nabi Muhammad bakal dibere rasa resep ka Nabi Muhammad kajenteng salat tilok aya Jumat tilok aya tapi lebah muludan mah pangharupna di asar kene yang semakin gagandul diemerekan panitia disipahiri jeung malaikat pokona mah urusan mudan mah mantap berarti eta jalema rek disalametkeun ku Gusti hanya orang yang dipilih Allah yang diberi rasa cinta kepada kangjeng Nabi Muhammad matakan
tekadkeun dina hate urang bisa ka surga salamet tina neraka salamet tina siksa kubur lain ku amal urang tapi ku kabageuran Gusti Allah geus mere rasa cinta ka Nabi Muhammad matakan abdi nu aya di dieu bungah Pak berarti ieu jalema rek disalametkeun ku Allah ngandelkeun ibadah urang mah hese matakan Gusti dengekeun Kangjeng Nabi Muhammad paling deket jeung Allah tapi hirupna sederhana makanya udah sok ngomong-ngomong dunia isin urut dagingnya kelebaran kamari can kabayaran imah Nabi Muhammad deula makana imah maca solawat bae ngagungkeun Nabi udah sok ngomong-ngomong hayang ieu hayang itu dia malah ibadah bisnis goblok nu ibadah mah memberikan tanpa imbalan ibadah dia mengajak masuk kabikang yang diberi nyium bisnis goblok itu mah bukan cinta pengkhianat pecinta itu persetan dengan luka yang penting dia membuat hati kekasihnya bahagia paham makanya kita ini cinta kepada Nabi Muhammad walaupun orang capek mantas gawe cangkel Kiai Can datang ditungguan baik lelah lebih baik terjebak lelah di saat berjuang daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan wow. Makanya ayo dengar saudara-saudara sekalian punten mudah-mudahan orang kabeh sing diberi hidayah ku Allah titip usaha mah usaha baik tapi ulah sok disangkut pautkeun jeung ibadah kadenge urang mah geus leuwih tinggi levelna daripada Nabi Muhammad dina ekonomi. Nabi Muhammad heesna ge dina amben, Pak. Abdi ningali replikana, ya Allah dina amben, Pak. Eueuh kasuran eueuh. Urang mah sanajan ngontrak can kajian imah. Hees mah ngeunah, kasur mah kandel. Negara kasurna kan kada teh hoak. Oh, kasur hoak teh kan. Main bae. Aing doang nu edan amat ya. Atapnya saja pelapah kurma, palapah kalapa ditumbang-tumbangkeun we palapah kurma. Pak. Eta mah model hateup, eta mah dianyam bagus. Lamun diurang atap rumah, kalau di sana Nabi Muhammad curah hujan seperti di kita, atuh banjir imah Nabi Muhammad. Ingat bos, yang kita sanjung tiap sholat, sholli ala Muhammad. Yang selalu kita peringati maulidnya tiap tahun sekali. Ternyata kehidupan kita lebih mewah daripada kehidupan beliau. Malulah. Apalagi kalau kamu baca sholawat minta uang sama Allah. Minta kaya, minta sugih. Isin dia kakang jeung Nabi, isin dia. Sabalangsakna urang. Dahar mamanggi bae, bener. Nabi Muhammad sering temangi imam sering patuangan diganjel ku batu dibengker make sorban nahan lapar di mana aya diurang ustad nek salat Jumat ngabengker dibengker lapar moal jadi ustad Jumat tage kita itu terlalu berlebihan dalam urusan ekonomi malu sama Allah kamu ngerasa hidup rumit ngerasa hidup susah. Hello, ini dunia bukan surga bos. Di dunia itu nggak ada yang baik-baik saja, rumit. Apalagi kalau makan bubur pakai sumpit. Pikir kusia, ngerasa siapa langsak, ngerasa sia liar, ada lebih liar. Tuh, ada orang tiap malam jualan nasi goreng demi mencari sesuap nasi, tapi kenapa nasinya dijualin? Pikir kusia, sia hirup rumit. Tidak ada yang serumit kucing. Kucing paling takut sama air, berenang nggak bisa, tapi makanannya ikan ada di dalam air. Pikir ku dia rek dahar di mana? Kucing paling sieun kana cai, ngojay teu bisaeun, aya hakaneuna lauk, aya di jero cai nek kumaha sia. Si kucing mun ngajlot paeh aing. Tapi kucing nggak pernah protes. Kucing itu nggak seberisik mulut kamu. Yang berisik itu pemula, yang tenang itu suhu kawan. Kita harus belajar sama kucing. Kamu itu terlalu berisik.
Hidup kita sudah ada di bawah burung. Manuk itu burung moal wani anakan, moal wani ngendog, lamun can boga imah, can boga sayang. Ai jalema anak geus dua, saya makan jeung mitoha. Bapak-bapak, burungnya baik-baik saja kan? Mikir sia. Isin dia kana ucing, ngeluh bae. Isin dia ka manuk. Apalagi kepada Nabi Muhammad sang penguasa alam. Malu, malu. Hayu urang ibadah mah ibadah bae. Ulah sok dikait-kaitkeun kana urusan duit. Eueuh urusana ibadah jeung duit. Tuh Cina boro-boro ibadah iman ge henteu ka Allah, duit tangga badeug. Siang ngomong-ngomong, "Aduh sok berjamaah." Goblok. Pangnaeuna beungeut sia. Untung pangeran bager bae. Pangeran mah gawe teu gawe dibere bae sia. Sia mah ngagawekeun jalema, dibere teu gawe mah teu dibere. Pangeran mah gawe teu gawe dibere. Sia salat nyatu, sia teu salat lebih gemul nyatuna. Kurang kumaha baiknya Allah. Allah itu baik loh. Ayo beb, mikir beb, jangan polongo. Ayo beb. Ayo. Nabi Muhammad lebih berakhlak. Udah tahu ibadahnya paling hebat, udah tahu ibadahnya paling dekat, tapi nggak minta macam-macam seperti mulut kamu. Sialah mereka uji-ujian Nabi Muhammad baran. Gusti, abdi kakasih Gusti, piraku lapar, pikir ku sia. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah mengeluh. Sia karak maca sholawat saputing 1000 geus sasoreun. Mana salawat aku? Buku. Talal. Hampur apa? Aing ngomong kasar ya. Aing mah ceramah teu bisa ngaji ti timu, ieu mah hitung-hitung ieu bae. Cocolok semawar. Ayo mikir bos, mikir bos. Kamu itu sudah tua bos. Kamu sudah tua. Kamu sudah bukan kanak-kanak lagi. Ayo bangkit, bangkit, bangkit. Paham? Paham? Ayo, jangan dibikin bego, jangan. Ulah doang tukang ngusep. Asup ke pemancingan, meuli lauk 4 kilo, dibayar 200.000. Suka teh dibawa ka imah, diasupkeun ke empang, diusup deui kan bego. Ayo kawan. Ayo kawan. Ibadah sama Allah. Jangan hitung-hitungan, paham? Berikan yang terbaik. Ibadah atas nama cinta, ibadah atas nama bahagia. Jadikan ibadah kamu untuk nyenengin Allah. Jadikan ibadah kamu buat ngebahagiain Allah. Nggak perlu ngeluh, nggak perlu ragu. Toh kita nggak ibadah juga Allah ngasih. Makanya jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Karena Allah ngasih nikmat nggak pernah libur. Paham? Paham? Makanya sok titip kakabehan. Hiji, ulah sok hitung-hitungan dunia dikaitkan karena ibadah. Sing akhlak. Lamun naik hitung-hitungan Nabi Muhammad kudu hitung-hitungan. Gusti, aing panggetolan ibadahna paling mustajab doana kunaon aing lapar, kunaon imah aing leutik. Tapi Nabi Muhammad gak hitung-hitungan. Karena Nabi Muhammad ibadah atas nama cinta, bukan atas nama bisnis dan kepentingan. Paham? Ya, mudah-mudahan uraian sederhana, mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi sadar yang sesadar-sadarnya. Bahwa kita ibadah atas nama cinta, bukan atas nama kepentingan kita. Paham? Ya, mudah-mudahan sadayana sing husnul khotimah. Hampurannya aya keneh penceramahnya. Hiji deui nya. Hampura abdi loba teuing. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Hampurannya aing manek balik jalain ulang dieu. Hampura ya acara deui. Mudah-mudahan sing aya manfaatnya. Kalau ada semur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau ada nenek-nenek telanjang, coba apa yang akan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.